ait dibuang iana ulah aina karena ia mengharap erat hari ain mengharap sohe depan langgaran wasku harfi allati awla min hasbi harfi sahihi jadi ya bi'na. Bismillahirrahmanirrahim. Yuba'u ya ba alif ain ngaosna yuba'u. Fi'il mudhari majhul ghair asal. Yuba'u fi'il mudhari majhul ghair asal. Kumaha asalna? Nyaeta yubya'u. Asalna teh nyata yubya'u. Ya ba ya ain ngaosna yubya'u. Tuluy dipindahkeun si harkatna iya kana ba. Tos yubya'u kitu tuluy dipindahkeun si harkatna iya nyaeta baris jabar teh kana ba. Kana ba. Karena hirupna iya tumiba sabada harap soheh paeh. Pangna baris iya kedah dialihkeun kana ba kusabab iya hirup nyata iya di barisan tumiba sabada harap soheh anu paeh nurupina ba. Kusab kitu pindahkeun si harkatna iya nyata jabar kana harap soheh anu aya di pangkereunana nyata ba. Jadi yubai'u. Jadi yubai'u. Jadi yubai'u. Lamun cek ulama ahli tajwid mah yubai'u teh nyaeta madlin. Yubai'u teh madlin. Nyata bai'u baris jabar mayunan iya disebatna madlin. Jumlah huruf madlina ya 2. Kahiji iya paeh sabada baris jabar, kadua wau paeh sabada baris jabar. Yubai'u lamun wau lamun wau mah yubau'u. Ieu mah iya yubai'u. Tuluy ditukeurkeun kitu atas yubai'u kitu tuluy ditukeurkeun si yana kana alif. Ditukeurkeun si yana kana alif tumiba dina sabada harap anu di barisan jabar. Jadi yuba'u kama qala wawan ao yan hurika qaliba alifa mim badi fathin ka gozal ladzi kafa